Judul eta skemana penipuan, lain permainan. Ulah sok ngarasa bicara hoki. Di judi online teu aya nu ngaranna hoki. Nu aya teh kahiji algoritma licik, kadua sistem curang, katilu bandar anu serakah. Sia teh lain nu keur main game, sia keur disembeleh lalaunan, tapi sia masih keneh ngomong kieu, tenang, sakedeung deui ge bakal balik modal. Sia ngomong balik modal, nu balik cuma kemiskinan doang nu aya. Skema pertama ketika sia main judol eta teh bakal dibere menang supaya sia teh nagih terus jeung nagih. Pertama awal main kahiji menang, kadua senyum, katilu sok pamer. Padahal eta teh umpan murahan. Bandar teh ngahaja mere nyaho ka sia supaya sia teh menang, supaya sia teh hiji ngarasa jago, ngarasa spesial. Terus sia teh supaya naikkeun kana taruhan sia. Ketika sia geus percaya, sistem teh bakal ngomong kieu, kuari giliran aing nu ngabalikeun sia, direngsekkeun sia ku aing.